para asatidah, qori-qoriah, mubalik, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu, Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ibu ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter, nahabet ka dokter, hayang cager. Jadi jelema teh kudu puguh kana tujuan. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Ta ieu judulna pangaosan, sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek biwir hayang ilmu, da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun balener hayang ilmu, tanya kana awak, tong nanya batur, bab ilmu mah tanya ge awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka urang sanggup moal. Da loba jelema malah santren luhur, sakola luhur, caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok ke jeung dirina. Takbir. Dari ilmu mah kuduna ge mawa kana katawadoan, kalah ka asa gagah ku ilmuna. Da ilmu mah fungsina al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu dah hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud, tapi da ditoong cenah kicep ge mah kicep beureuk hees. Da kabeh ge arapal bab infak jeung sedekah, tapi naha nu sangsara diantep yatim diantep eta oge pan santunan anak yatim satahun sakali. Nah memangna budak yatim hirupna satahun sakali gitu. Apal bab infak, apa bab sedekah ngan gebrok mah teu pati. Ibu oge da apal kudu hormat ka salaki. Tapi da ditoong tina kieu mah duit leutik moal teh jedingna bebeakan. Ternyata ilmu teh karek di mana, Pak? Al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Ngan samemeh ilmu jadi cahaya, maka ilmu bakal cicing heula. Di mana cicingna ilmu? Hiji dina jasa, dua dina hate, tilu dina rasa, opat dina wujud. Tah kakara ilmu jadi cahaya teh lamun geus ngawujud. Ieu mah ilmu karek nasirah, tuluy diomongkeun ku biwir, eta mah beja ti guru dibeja-beja, dipigawe mah acan. Tamatak nu kudu ku urang dibejakeun teh lain tina sirah biwir bijil tina biwir, bejakeun ka batur mah praktek hirup urang. Mun urang apal dalil sedekah bari jeung gebrokna teu ngomong ge batur lalajo, bener euy si eta bageur tuh teu apaleun dalilna ngan bageur geus ilmu. Lamun ilmu karek samat sirah ngaranna ngapalkeun. Pandi boga apal subhanallah maha suci Gusti Allah. Ari maha suci Gusti Allah disebut, ari hate kotor dikukut, berarti ilmu teh kamal karek samat sirah geuning asi hate mah acan. Lamun bener subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut. Ieu mah pan subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli da kapanasan, nganu batur bisa dijual mah manehna henteu. Da eta kongkorong tina lajada atuh. Mana eta subhanallah dina hate ni eueuh eta. Subhanallah dibaca batur meuli motor ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ka rumah sakit. Subhanallah dibaca batur meuli sawah modar. Capek hirup kitu teh berarti subhanallah karek sama sirah dibijilkeun tina bibir teu katempo si hate. Matak dek cahaya kumaha eta subhanallah lamun karek samat wiridan wungkul can dikir dina ilmu kahirupan nu sabenerna we. Da ibu ge nyaraho alhamdulillahirabbil alamin nyaraho kabeh ge. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, ai puji di aku anu Allah ari hirup hirup asa kapuji wae. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heueuayan hayang ditempo ku batur tuluy ditanya kunaon ceuk jiga nu tunu tahajud atuh eta alhamdulillah kuat dina hate berarti alhamdulillah teh karek samet ngapalkeun can aya dina amal. Kadua pan alhamdulillah teh
syarat jelema bersyukur teh ku ngomong alhamdulillah. Boga sawah alhamdulillah, boga imah alhamdulillah, boga harta alhamdulillah, boga duit alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah, baju gonta ganti ge alhamdulillah, kongkorong boga alhamdulillah, gelang aya naha atuh. Gedong boga, sawah boga, ai kana BLT hayang. Atuh mun kitu mah ngawara radul alhamdulillah teh. Pan alhamdulillah teh alat bikin bersyukur, boga sawah alhamdulillah, boga imah alhamdulillah. Heeh, jelema beungan mah kudu mere, lain hayang dibere. Ieu mah kanyataan harayang BLT. Lamun teu meunang BLT teh kuat RW jeung kadus dicarekan, RW gelo gitu. Cing teh kunaon ibu nyarekan RW, batur meunang BLT aing teu asa teu hidang sia teh. Gedong boga, sawah boga, kana BLT hayang jelema beunghar mah kudu mere, lain dibere. Datang bantuan ke miskin, ngaraku jadi jelema miskin. Datang bantuan ke pedagang kecil, ngaku jadi pedagang kecil. Cing atuh pacamat engke mah ayakeun bantuan keur nu gelo. Sugan ngaraku jelema edan. Mana alhamdulillah dina gawe teh mana? Geuning eueuh alhamdulillah karek samet sirah, samet bibir, hate mah jauh tina alhamdulillah. Nya. Tuh keheul atuh da piraku kudu dikitukeun ceramah teh. Tah, lamun ilmu geus dina hate bakal era ku ilmu sorangan. Ilmu mun geus cicing dina hate bakal era ku ilmu sorangan. Lamun ilmu karek samet sirah babadu. Hayang diadu we tina ilmu. Teuing teu ngarti urang mah. Lamun ilmu karek samet sirah heuh atuh tanu. Itu salah kieu lain debat teh haben digawe henteu. Teu apaleun harga token gitu. Tah lamun ilmu geus samet hate bakal era ku ilmu sorangan. Geus hayang nyaritakeun kasalahan batur, geus teu hayang nyaritakeun kagorengan batur. Naha ilmu nu aya di diri ge ngabongkar kalakuan sorangan. Geura sok ilmu bapak bongkar kalakuan bapak, geus akur jeung ilmu bapak da acan. Bener. Era ibu tiung denai, baju denai, HP Oppo, hegragap, ai kana rajaban mere 5.000. Tuh aya nu henteu oge. Ai tiungna mah bede naik, bajuna bede naik, HP-na Oppo, ngan kadang-kadang kana hutang para roho. Era ku ilmu sorangan teh era sebenarnya. Heeh nya. Gedong boga, sawah boga, ari barang bere tara lieur. Tah ustad ge loba capetang nyarita agama sing garableg ka era ustad. Nah. Sok wah. Sing era urang salah ku ustad teh Pak, sing era nah capetang dina agama, nah capetang migawe agama. Geuning karek capetang ngomong, can capetang dina gawe, sehingga batur teh teu nempo urang jelema alus, karek alus omongan, can alus na pagawean. Komo ustad haben pasea mah geura tuduhkeun ayat Quran saayat ka kuring, mana ayatna yen urang kudu pasea. Geuleuh atuh da. Kerasa pikir lamun ilmu geus dina hate bakal era ku ilmu sorangan. Komo lamun ilmu geus cicing dina rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung. Nya, matak jelema nu boga rasa mah kanu sangsara bakal nyaah, kanu bingung bakal nulung, budak yatim bakal disakolakeun, imah jompo dipangomeankeun. Geuning ilmu dina rasa mah gawe. Kan ieu mah boro-boro mentingkeun diri sorangan we hirupna teh. Arera ih. Rasa batur rasa urang, jadi batur nyeri urang, bingung batur bingung. Ibu diciwit batur nyeri, cek rasa ibu diciwit batur nyeri, atuh tong cuat ciwit ka batur. Lain betul pan ibu nu kitu teh. Ibu diomongkeun ku batur teu ngeunah. Heuh, komo urang ngomongkeun batur sarua, batur ge teu ngeunah. Rasa mah urusan sarua, kadar eta sesebutan beda, rasa mah sarua. Di dieu ngaranna uyah, di Inggris ngaranna ya garam Indonesia garam kaciri belet kana Inggrisna teh. Di dieu ngaranna uyah, di Jakarta ngaranna garam, ngerasa mah pangset. Heeh pangset. Muni polot aing sararieun ceramah teh. Kuat jiga rek kalegleg ibu-ibu.
urusan beda mah wajar, beda ngaran, beda bahasa, beda tempat, beda budaya, ngan rasa kudu sarua. Tah dina Islam teh sing nepi kana rasa. Lain ukur usoli teu usoli, kunut teu kunut, rajaban jeung tara rajaban, gur gerpasea nu karasa ku rakyat teh gelut we. Matak naon lamun nu karasa ku rakyat teh bager, someah, daradeh, halus budi, hade basa, katempo Islam teh sabab Islam dibangun ku rahmatan lil alamin. Jadi rahmat keur saantero alam. Pan ayeuna mah Islam teh lain dibangun ku eta. Dibangun ku egois. Asa aing pang akangna, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, asa aing pang hebatna, adigu hirupna. Asa lieur. Matak teu saban-saban jalma nyaho ilmu, cantang tu nyaho cara migawe. Jiji. Teu saban-saban jalma baroga ilmu, cantang tu apa cara migawe. Ibu, apa kana bab tahajud? Apa? Ngan da ditoong kieu mengelun. Urang ge apa bab sedekah, tapi pedit banget. Artina teu saban-saban jelema nu apal ilmu, apa cara migawe. Jeung teu saban-saban jalma boga agama nyaho cara migawe agama. Matak loba keneh dina agama papaseaan antar agama. Heueuh boga agama tapi teu nyaho cara migawena, sehingga dulur sorangan dianggap musuh. Bener? Genah saramah loba nu ungeuk-ungeukan. Kasiniran gitu. Bodoh ah. Kudu masa hidup. Matak lamun ilmu nu kudu dirobah lain tiung jeung baju. Ku ilmu tah merubah mah eusi hate ku ilmu. Da urang mah jujur pengajian teh karek bisa robah tiung we. Tiung saragam, baju saragam, keurna nahaon lamun hate teh saragam. Tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna, tah eusi hatena aing mah jigana nu make tiung mah hayang balik ngomong kieu teh. Dan nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung baju, hate. Ladang pengajian baju gunta ganti Senin bodas kabeh, Salasa hejo nganyuk hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben nemeulian baju. Jadi salaki nyari salaki ibu nyarek ngaji ka ibu teh lain ku panatik lain ku ulah, ku jangar hulu haben nemeulian baju. Dabongan ladang ngajina sebatas karek nepi kana baju. Tah robah mah eusi hate, nu goreng ka salaki jadi alus, nu pedit jadi balager, nu kedul jadi daraek, anu rungsing jadi tara, nu sok pasea jadi henteu, nu teu akur jeung dulur jadi alakur, ladang ngaji teh kaciri ku batur. Otak ibu bubar teh dieu geuat tangkep salaki, aya. Ke salaki bakal nanya, kunaon imamah balik ngaji jadi lebay? Ho, tobat. Insyaallah pacamat 2 poe cager teh. Itu nu wallahu alam. Nu kudu robah teh hate sabab ngadangdanan jasad soal babari. Kulit hideung hayang glowing asal kabedag meuli skincare. Ngan anger banget bodas ge da kunuk merenge. Matak geus we hirup manusia mah teu kudu riweuh. Tarimakeun we. Ngadangdanan awak soal babari tah ngadangdanan eusi hate. Bari nu didangdanan ku ibu teh hampura jeung teri wae darajatna luhur kena teri. Teri bangke 40.000 sakilona. Coba nu beunghar maot teuneun di pasar, digemok pasarna. Eueuh nu meuli padahal bangke jelema beunghar, tuh geus jadi bangke mah nya. Awak nu di glowing, alak nu di parfum, nu di alusan teu berharga. Matak darajat manusia harga dirina aya dina hate nu sabenerna. Lain dina pangkatna, lain dina bajuna, lain dina hartana. Da keur naon gedong sigrung ge eueuh nu nganyang. Gedong sigrung eueuh nu nganyang, da lain teu kabita ku gedongna, ngan eta nu gablegna hasum pamatu. Coba jelema miskin imana butut molongo ongkoh bari ku bilik, pacamat ge nganyang kadinya. Naha someah pacamatos di mana pangaosan ka emah heula, emak parantos ngagoreng sampe daraek pandatang ka nu sangsara bari butut imahna beungeut tak alus marah mah bonghar deuk ungah wae anjing helder dina lawang. Mata hampura beungeut teh buruan hate lain nagog imah alus, tanu kudu alus mah beungeut jeung hate. Ya, lieur teh. Tah sadengekeun tah bari manehna nu kitu teh. Sang pikiran mata hakikat kehidupan derajat manusia di mana? Nah,
Da ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu. Asli hampuranya kuring nyebut palsu. Tapi rumah sakeun geulis, dangdos, di lipstik, di make up. Aya kuring kabita sacongo buuk henteu. Kunaon kuring teu kabita? Punten Pak Camat, nu dilalajuan teh teh alam palsu dan nu aslina mah lain nu ieu. Nu di imah wayah kieu daster merengkeo, kameja ngalek-lek soek, ngacai geus dua balikan. Nana gerhana asli palsu ieu. Palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh. Nya aka fakir, nya aka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Karek ceramah. Pancan lalajo bageurna. Talamun ibu hayang apal aslina kuring, Pak Camat ngaharebos. Sae ceramah teh kudu kitu. Yen urang teh kudu nya aka fakir miskin. Punten we aya nama amplop moal dibikeun. Cing teh naha moal dibikeun? Pancek salira dina ceramah kudu nya aka fakir miskin. Di dieu teh seueur keneh fakir miskin. Daripada dibikeun kanu lain bereun, abdi mah mobil boga sawah boga imah boga, berarti lain bereun. Urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring? Lain tata di telepon Hanas datang. Nya palsu. Tak kuring teh hayang panggih jeung ustad asli ieu. Demi Allah hayang panggih jeung nu asli. Nu beunghar asli palsu. Beh, palsu. Nu beunghar mah gaulna ge jeung jelema nu leuwih beunghar. Imah hiji teu kausian, hayang dua, sok gaya teh. Imah hiji hayang dua, sertifikat kabangkeun. Mobil hiji hayang dua, BPKB kabangkeun. Hareupeun batur gagah, imah dua mobil dua, toong eusi sirah, ngebul tiap bulan setoran hukum. Matak nu asli mah tuh si miskin asli hirupna. Tara loba maksakeun da teu gablek. Pak Camat, Bu Palurah asli palsu, palsu. Hareupeun warga boga jabatan sebagai camat, eusi mastaka mah keur mikiran koperasi merah putih, Pak. Geuning urang teh hayang panggih jeung nu asli teh hese. Matak tinggal tanya, saha atuh aslina urang? Aslina urang mah innallaha ma'ana, mun hirup geus bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah, teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka loba jiga ayeuna. Geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana nah ceramahna jeung Allah ulah wara percaya, ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tuh. Ceuk urang kitu eusina pangajian teh geuning, awakna mah nagog, ungukna heueuh, hatena mah suudon beak dikar. Ieu teh ceramah teh babah teh nepi ka teu asup-asup aing mah. Lamun kuring nana gerhana ceramah teh dibayar tuluy teu datang, catet ku ibu, berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Mata kuring mah demi Allah datang ka dieu ceramah lain deuk neangan duit, sing sumpah. Nah, kok jeung teu percaya ka ieu teh. Kuring mah ceramah lain karena duit, Pak, lain karena amplop, lain deuk karena Allah. Lol cek ibu atuh kumaha lamun ulum ceramah teu dibayar ridho lillahi ta'ala. Ngan kudu umum. Son tong dibayar, hadroh tong dibayar, senek tong dibayar, panggung tong dibayar. Abdi ge ridho lamun kabeh teu dibayar. Ieu mah son dibayar urang henteu. Tempo atau Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ari son dibayar urang henteu mah mana adilna atuh. Wah. Oh iya teh, baca baik. Son teu dibayar cenah. Tenda teu dibayar, hadroh teu dibayar. Oke. Ngan ieu teh kamari teh udunan warga, bebejana teh deuk ngulem nana gerhana, duit geus terkumpul teh dibikeun, ieu korupsi. Untung aing mah otak pinter. Maka hadirin kaum muslimin, lamun bapak jeung ibu hayang tepung jeung jelema nu bareng jeung Allah, hese zaman kiwari mah hese. Sedengkeun ceuk ayat innallaha ma'ana, hirup kudu bareng jeung Gusti. Lamun hirup bareng jeung Allah, sifat niron sifat Allah, kahayang Allah, kaputusan ge kudu kaputusan Allah. Nana gerhana lamun lain kaputusan Allah, da moal mungkin jadi penceramah.
gagah kene pacamat di kopea urang mah juga ojek online tapi gening ieu ceramah di dieu ceramah ka mana-mana sa Jawa Barat ka kurilingan heueuh Allah geus milih kuring sanajan bajuna kieu calanana kieu teh di kopea ge ari cek Allah kudu jadi ceramah mah jadi tah ina pacamat udang sing badan gami sing ngangsar da moal aya nu ngulek nu aya oge cek para kades aduh pacamat anyar tobat takdir lain ayana baju takdir lain ayana kopea tapi takdir aya dina kun fayakuna Allah matak manusia nu alus nyerenkeun sabeulegeunyeurna ka Allah mangga Gusti abdi merek jadi penceramah mangga dina henteu ge kajeuk ya kitu kaputusan Allah ayeuna ibu bogohan jeung nu kasep bari beunghar kahayang ibu ai jadi jeung nu petot hakan anu aya petot-petot ge jelema lain marmot atuh. Kunaon Allah bet milih ibu kanu petot? Sabab Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu. Moal sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru, 2 WA bakal dipariksa, telat balik ya bakal dicarekan, awet rajet lantaran salaki kasep jeung beunghar sieun dipaok batu. Coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Malahan dina WA ya sayang-sayangan dituntun jor kawin jeung itu merdeka aing meueuh maneh teh keputusan Allah teh terbaik mata kiru manusia tinggal narimakeun kana kaputusan Gusti beres ya jalma sangsara narima kana kasangsaraan sabar jalma beunghar narima kana kabeungharan bageur nu beunghar bageur nu sangsara sabar ibadah eta duanana nu paling paur mah jalma sangsara panasan ririwit batur meuli kursi panas tiris capek jelema sangsara bari panasan ripuh batur loba duit nualkeun heuh ripuh mata kirupan sama tarimakeun kana kodok-kodar pangeran takdir ti Allah subhanahu wa tarima we teu kudu ripuh ta ieu tukang son tampa we jadi tukang son ulah sirik ulah panas ulah dan upang capena ngayakeun acara ieu teh tukang son mangul menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplit nu panggeunahna urang cicing di jero udud kopi barang dahar tukang sono ngoprek we tuluy teh tadi tapi naha ending akhir pika nyerieun da bayaran mah gede kene ustad ketimbang tukang son padahal tukang son pang capek-capek ya protes teh tukang son henteu nampak we kana tugasna kumaha mun tukang son protes bener euy geunah ustad daripada aing tah berarti panas lamun panas urang tuker ieu tukang son ceramah abdi jadi tukang son insyaallah duanana ge ngaco ibu son ngabeledug dicook ku abdi atuh tukang son ceramah moal teu pingsan matak di dieu jelema kudu bisa ngaca kana awak ngaji kana diri takdir batur lain takdir urang lain takdir tuh teu kudu riweuh hirup ieu mah lieur si eta sok cobaan pacamat jadi ustad kuring jadi camat mau teu ngararacok aya warga nyeun kakak mau teu 2 tahun can geus kurang da bingung atuh mata kiru pepek gerak cicing dina tugasna masih tarima keputusan Allah awak ibu sok nampak kana awak teh da ieu teh keputusan Allah awak ieu bulu panon ponok nikmati bulu panon mangeunah ibu kucap-kicep teh hampang tuh ieu mah kaum awewe teu narima pacamat dieluk-eluk kaluhur atuh nempo urang teh kajigo nu repot kiceup balik ti dieu mawarawa motor gelebung angin badag heuh bulu panon palsu pan nilep duanana tikusruh kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ti orok nepi ka nini-nini da eueuh halis manyangan tapi kaum ibu-ibu teu narima eta kana halis deuk init-initan krok ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji capek bang nu hiji nyengsol lagi gituan wae awak genut tampak da keputusan Allah ibu kudu genut cirina alus parab cirina salaki nyenangkeun nu genut teh ieu mah teu narima dipoto nyangeyeng
Sing tuku naon ibunya ngeyeng ngarak kata langsing penipu eta teh aya dina foto langsing diajak pangikuan jiga drum ngeus dek genut ge asal sehat narimakeun cilina alus parab ieu mah repot senam di kantor desa ibu nu senamna salaki nu TBC nah deueuh lalaki anu rido awak pamajikan dideuleur batur sedangkan tukang senam kahanapna marketeng-teng kaluhur bujal kaciri bujur monoyot nah hanana gerhana apa pernah lalajo rido teu ibu rido teu bapak pamajikan ketemu batur pan ku bapak jadi carek mah atau rek senama di bumi atau khusus awewe lain di sisi jalan iya dicarek gitu teh lah da awak aing geus alus keur siap keneh gitu atuh bapak teh bingung nyarek Pak nah da sahebat-hebatna bapak camat ku pamajikan mah keung nago Pak camat tidak tahu jiga nu nya datang ka imah dihoak ku pamajikan nah telat matak nupang penguasa dunia mah ieu eta kaum eta eta karareueung nya akhirnya teh salaki teh ngelehan heuh sok we atuh rek senam mah bari hate mah nyanyautan 2 tahun senam da teu langsing kalah beuki meber Pak da eta beres senam teh goyobon comro misro liliwetan baso di sanguan kasur nomor 1 ngadon beak ku sorangan salaki mah begung we naha kagalei matak coba lamun hirup narimakeun kana kodok-kodar pangeran geus teu kudu rungsing geus teu kudu ribet teu kudu nyaho fakta kulit hidung tampak teu burung payu ditanya salakina mang naha kami nyeun hidung genah amak cing teh genah bangsat ge teu tulus cing teh naon urusan bangsat jeung hidung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng ada asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan mata hirup kudu kumarima kana kodok-kodar pangeran disebut hirup jeung Allah teh narima kana kaputusan Gusti beres hirup lamun narima kana kaputusan moal aya sirik moal aya panas ku batur geus jadi kaputusanan Pak Camat Yusuf 42 tahun kudu jadi camat jadi halangan ku 1000 jelema teu meunang jadi camat aikun payakun Allah kudu jadi nu 1000 ngadon geri hate da kudu jadi bener teu kudu rariweuh hirup magrasuk narima kaputusan Allah kadua kahayang ge kudu kahayang Allah ari hirup jeung Allah hajat nyunatan budak enteng bawa ke dokter laser 750 balik mencit hayam dereg-deg nyeun nasi kuning balak kecerakan tatangga baraya 2 juta angus udah hayang dangdut eueuh malaikat joget udah hayang bajidor ulah nuding ka hayang Allah lag-lag we ka hayang diri eta dangdut bajidor wayang golek keur nu beunghar mangsa bodoh keur nu sangsara maksakeun beak sawah bubar hajat kamari nu joget na bajidor bubar hajat 2 poe jebleh di juru masjid cinta kunaon mang kamari joget ena ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang lain takdir lebok ka hayang bener kunaon ibu jadi randa orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul tong nuding Allah abgodu halali atolak eta ceuk nabi ge perkara nu halal tapi dibenci talak berarti Allah mah teu ridho gara-gara talak ieu mah jadi randa orang-orang budak jadi korban paribasa takdir Allah lain takdir Allah maneh goreng ada salah kitu usaha lar dasar bebeakan namun ngomong ka mana karep ngaran sato keluar si bagong molor wae gitu lalaki nu mana rek ngeunah disebut bagong untung salakina pinter naon mama nyebut bagong berarti sapeuting aya hees jeung bikangna ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi heuh anak begu sajang maneh teh ragrag talak budak korban rumah tangga amburadul nu dituding Allah ka gorengan urang nah nu dituding Allah coba hirup bareng jeung Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngaitin pangeran ibu amak ka salaki matak naon lamun wirida amak ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek yasin salaki teh moal ngamak ngadon nangkep
bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai gebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim nya hirup bareng jeung Allah mah genah eueuh rungsing eueuh amek eueuh ara da urang mah barangna lain jeung Allah jeung nafsu sedangkan jelema ngagugu nafsu badan anu katempuhan tah coba lamun urang hirup jeung Allah teu kudu main nafsu nanaon teu pueun asli bapak dicarekan ku pamajikan tong nafsu dah hirup bareng jeung Allah menempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah nempo Allah ngadenge Allah jeung ngarasakeun Allah bapak balik teh dicarekan telat balik teh di mana heula ngaosan mah batur geus balik jam 11 ieu setengah 1 mah jedog kene di ditu aya rana meureun ngaran-ngaran ieu mun geus nyarekan wah lak-lak dasar can dirabut nepi ka akar da kitu bongok sia mah hakan ku aing eta kasalahkeun deuk ngakan da aing teh baheula teh dijodokeun jeung ustad dar jadi jeung sia pokona meh kanjeureun jawab ku bapak tong dicarekan tong dikeuheuh tong dicarekan tong dikepret tong diteungeuh bisi kade air teh tempo di tukang aya Allah kumaha ceuk Allah innallaha ma'as sabirin kami bareng jeung sabar sing kuat anjeun ningareupan bebengok pamajikan sarupa kitu da lain pamajikan bapak nu keur ngamuk lain pamajikan bapak mah hiji anu beuteungna sing kayuan ku bapak dua anu miara budak 7 nepi ka daek tilu nu dibawa sangsara oge sia opat anu dibere dahar ukur gegelutukan jeung hulu pedak daekeun pamajikan bapak eta nyarekan lain pamajikan bapak baca surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan kana nafsuna aya nu kakacewisan kana dadana keur nguji kaimanan bapak lalajoan aya Allah naik derajat urang lamun sabar kudu kumaha tuh carana tawado anu keur ngamak atos mah bapak nu lepat kumaha ieu nalika salaki nyerah lepat geus jadi kebiasaan bongok sia mah da atos hapunten bapak hapunten hese pa urusan jeung ieu mah tah asa talung urusan jeung Israel ini lamun pamajikan can peruh ku tawadu atos cabut duit 5 juta mah nya cek urang oge keur ngamuk lang rasa cabut atos mah enjing balanya kamol seepkeun tak aya 5 juta gaji ka 13 dalee lain ta tadi yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan dina dada-dadana lamun golongan manusia berarti tatangga da tatangga henteu berarti golongan jin nu didukung ku iblis tamatak lamun pamajikan keur ngamuk asa bener lain pamajikan bapak aya nu haharewosan kana dadana keur nguji kaimanan bapak aya lalaki nu kitu aya lalaki nu kitu hampura apa teu dianggap dina riungan ieu teh bapak-bapak seueur aya nyangcen hiji nu kitu teh lalaki teh saha tara pamajikan deuk ngamuk deuk kitu tara abdi melentong we atos cekak naha da pamajikanna oge nempo Allah ngadenge Allah ngarasakeun ayana Gusti da bapak ge salat cantang tu jeung Allah asli bu salat bapak salat kuring cantang tu jeung Allah mana bukti teu saeutik jelema ai keur salat teh jeung Allah bubar salat ngomongkeun batur berarti Allah teh diteuneun dina jendela masjid babawa atuh Allah teh dalil lagi innallaha ma'ana hirup bareng jeung lain ukur salat ngumpul jeung Allah teh lain keur pengajian lain keur zakat lain keur ibadah haji babawa saban menit saban detik hirup bareng jeung Allah maka bakal katempo ucap tekad lampah jeung perbuatan sifat Allah ari sifat Allah sebriji 80 di mana tempatnya di Nasirah Semar aya kuncung baca ku bapak kuncung Semar 720 7 jeung 2 salapan 810 8 jeung hiji salapan genep 130 genep jeung 3 salapan 540 5 jeung 4 teu jauh tina salapan kuncung Semar naon ai kuncung Semar salapan asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab eungap euy
Gerasa aya sifat-sifat Allah na awak Bapak. Kuperkiraan ada Allah teh boga sifat Rahman Rahim. Ari Allah jeung urang disebut Allah jeung makhluk, Khaliq jeung makhluk, mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda jeung makhlukna. Allah boga maha, urang ngaleungitkeun mahana. Da Allah nu boga maha. Allah maha welas maha asih, maka urang hambana kudu boga sifat welas jeung tempo semar, nyaahan asihan dedeuhan, asa hampura. Coba ieu. Aya nu dibaca Rahman Rahim itu telenges hate. Amit-amit aing. Antara bibir jeung kalakuan teh jararauh pisan. Bener ya? Ngaran-ngaran Rahman Rahim mah sifat welas, sifat asih, sifat nyaah. Yatim teu dahar kirim, jompo teu boga imah, omean, masjid butut pigawe, aya nu bingung tulung, nu teu boga tiung bere. Tuh Rahman Rahim. Pan kanyataan mah nu baleungar asa jauh jeung kitu teh. Kongkorong, ngagebay, lempang, dongko. Pingo ti dieu nepi ka dieu nyampur pengajian gigibrig, hayu urang ngaos. Batur mah wiridan teh make tasbih dihanap di dieu tah. Si eta mah di luhur da eta ali reuncem teuing atuh. Make suang nu gede siklidkeun tiung teh ka dieu tah. Asa teu ka kuping ceramah teh Pak Ustad. Nah, hatina anting jadi bonge. Jelema ria gitu batutna. Matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Hayang panggih kuring mata demi Allah. Hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah. Jelema bareng jeung Allah moal ngewa, moal rujit, moal geuleuh, moal cua, moal benci, moal nyaci. Moal da Allah teu ngajakeun eta. Nyaahan, asihan, dedeuhan, asa kampura, lembut hate eta jeung Allah. Ai kanyataan. Matak cokolot bala lagi ngajul bentang ku asibung moal nepi nyeduh ka langit lamokot kana diri. Hayang ilmu mah gampang, tong nuduh anu jauh, tong nyawang anu anggang. Korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana awak bapa sebenarnya. Teu kudu jauh-jauh teuing. Ieu mah indit ibadah haji ka tanah suci, heueuh alus. Ka mana mang ka tanah suci? Heueuh, kasucian itu bawa ka dieu. Ari indit ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Teu disebut haji teh ngamuk geuning. Tulis na ha. Eta kede mah lamun anu protes kudu nulis ha sameter ha. Ari indit ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Komo haji-haji utara ka masjid eta mah jigana tanah liat atuh. Haji-haji hasem beungeut anu kuburan kitu patut. Init ka tanah suci kudu cicing dina kasucian kan kitu. Ari init ka tanah suci ari balik di tanah ledok lieur. Tah ieu ge ibu di jilbab, hek di jilbab jeung hatena. Lain ukur di jilbab huluna. Ari silwah di jilbaban ari hate dikoncar teuing. Sok ibu teh di jilbab jasad alus we da kudu surat Al-Ahzab jenitah wajib dijilbabkeun nutupan aurat ngan punten taekeun kana hate. Aya oge ibu teh nu kudu dijilbaban eusi hate, matak jilbab mah guyupuk someah dareh teh alus budi hade basa. Ieu mah jilbab badag kana gosip beuki. Jilbab badag popolotot ka salaki. Jilbab badag manyun we ka batur teh berarti si eta karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Weh Lompo, bapak-bapak jika nu situ mah bari kieu hatena mah lebok kieu. Matak ilmu kudu ngawujud dina awak. Lamun ilmu geus ngawujud, panon moal popolotot, bibir moal ngocobrot ngomongkeun kasalahan batur sabab dirina wawuh kana kagorenganana, ceuli moal resep kana gosip, ngalengkah moal kana salah, hate bakal nyacas bodas. Tah ilmu berjalan teh eta. Bener? Pek teleuman da urang ngomong nyata-nyata we zaman kieu teu kudu loba teori lieur mata hirup tong sok legeng hirup mau ukur disebut nana gerhana disebut ustadnya teu hararaya disebut ustadna ge teu hayang naha sieun teu akur jeung gawe mun urang disebut ustad akurkeun jeung gawe da ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi berat jadi ustad teh pewaris nabi. Ayo nabi ngabariskeun tahajud ngapeuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Karawang aya nu bareuh eta mah asam urat
Nabi ngawariskeun ilmu bager, taong ku bapa sejarah Nabi, saha yatim nu teu katulungan, saha miskin nu teu kabantu, saha miskin nu teu kabela ku Nabi. Urang ustad pewaris Nabi. Ai kabatur na tah sabar manehna ngagubug alpad dieur. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Tah nana gerhana cek batur ustad. Penta jamna dibikeun moal. 2 kali sudona. Geus moal balik ieu pengajian dituluykeun ge mending baralik ka ditu ah. Daripada lila-lila namahan dosa mending bubar gitu. Mun ieu jam kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun, ta ibu teh lalajo kasalahan kuring. Apal kana kagorengan kuring, tapi ibu poho kana kasalahan diri. Ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Nya cek urang ge mata ulah nuduh anu jauh ulah jawab anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana geuning sakapeung mah urang teh ngewa ka Firaun geuleuh ka Firaun padahal Firaun wawuh henteu tatangga lain sararea umat Islam benci ka Firaun padahal wawuh henteu tatangga lain. Nah atuh mah kejeung ngewa anu teu wawuh sing wawuh ka Firaun nu aya dina awak urang. Naon Firaun teh simbol kesombongan, gerak tanya awak bapak, gerak tanya awak kuring, gerak tanya awak ibu. Lamun hirup cicing dina kesombongan, naon beda jeung bebungok Firaun. Ngewa ka Firaun tapi sifat dileg-leg ku awak urang. Weh. Mantap. Geuleuh kasih korun, geuleuh para ustad nu kasirah nabawiyah, para ustad nempo kitab. Ceuk dina eta kitab si korun teh pak si korun jelema beunghar di modalan tapi maotna dihinakeun ku hartana naha lantaran pedit entong nuduh anu jauh korun itu dina awak ibu geus sakapeung aya ngaran si korun. Mana bukti eta geuninganan loba nu teu bisa melaan nu sangsara kanu miskin ngantep kanu yatim ngantep peditna beak pikarep. Heuh ari geuleuh ka si korun dileg-leg ku awak urang pan aneh. Ngewa ka Abu Jahal, bari Abu Jahal aya na awak. Abu Jahal tukang gede wadul. Heuh pan ibu ge oh sok ngawadul. Alah bikangna Abu Jahal. Nya urang mah jauh teuing, pangaji teh ka Mesir. Ieu na awak urang keneh lur. Bongkar awak bapak teh saha? Geuleuh ka Abu Lahab, bari Abu Lahab aya na awak. Aya Abu Lahab teh tukang ngadu domba, hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu eueuh, ibu nu jadi omongkeun, alah Abu Lahab. Nya korun Firaun Abu Lahab Abu Jahal teh punten tong nuduh anu jauh dina awak urang aya keneh. Genah ceramah kieu mah nu ungeuk euy. Udah disebut ngewa ka Firaun wawuh henteu tatangga lain geus. Sedengkeun urang sok sombong eta Firaun aya. Tah Allah teh nyiptakeun we sasatoan. Mata lol bulan rayagung kudu ngayakeun kurban teh mencit ingon-ingon sabangsaning sapi, muning, domba. Heueuh kurban keur nu mampu geura pencit ingon-ingon, pencit eta sato bawa kana alam hate. Nu kudu dipencit teh lain sakadar satona, tapi geura pencit sifat sato nu aya dina awak bapak. Leuweung ditungguan ku bagong, eueuh bagong ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku orai, eueuh orai ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku monyet, eueuh monyet ngarusak leuweung. Monyet diala, orai dibawa, bagong dibedil, akhirna leuweung ditungguan ku mangkeluk manusa, tapi naha leuweung nepi ka beak, Aceh nepi ka banjir, Sumatera nepi ka banjir, kabeh leuweung nepi ka gunul ku monyet. Ku bagong, ku orai, lain ternyata loba pejabat anu ngarusak leuweung, mun aya pejabat ngarusak leuweung. Bagong. Wah. Aing mah ceramah kitu bari sieun. Ya Pak. Mangga jeung aya Karawang banjir atuh dayeuna. Gempa di mana-mana, angin puting beliung. Wajar. Leuweung beak ku manusa lain ku monyet. Mata dipikir-pikir urang mah asa alus kena bagong hirup teh. Bagong cicing di leuweung, aya bagong ngarusak leuweung. Haram bagong, haram. Teu meunang di dahar, teu meunang. Umat Islam mah kabeh ge nyaho daging bagong haram, tapi naha sifat bagong aya na awak urang.
nyuluduk dicarek teh kubadegongna si eta ceramah kieu mah kumaha ya Pak asa aneh gitu tapi ungeuk orai rasa sieun ku orai sieun tapi abah kurang jadi orai pan orai teh setahun sekali ganti kulit ngan ngaran anger orai ieu teh nyindiran ibu pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti majelis ari hate teh ganti-ganti orai geuning orai teh guru urang bagong teh geuning guru urang monyet teh kadang-kadang meenteng keur urang kaasup anjing kan loba kiai nu gelut jeung anjing deka masjid meureun sarungna dilamot nyokot popongkol anjing di baledog ari anjing teh pinten ngeloplos beuki ngagugudug eta ge goblok cenah anjing teh diudag nepi ka pangih jeung nebogana kehead cenah tong miara anjing tos cenah calana aing kalamot najis mugo ladoh eta teh eueuh dalil kudu pasea jeung neboga anjing Gerata ong dina kitabul kumarom jilid kahiji babna bab kahiji babna bab toharoh bab anjing wadah atau sarung diletak ku anjing kumah ku 7 kali make tanah titik eueuh anjingna di baledog eueuh disusul kana miara mata lamun aya kiai nu gelut jeung anjing asa teu buka KR asa teu sepadan kudu gelut jeung anjingnya da cek hadis mah kumah ku 7 kali make tanah geus aya dalil kudu di baledog eueuh aya dalil kudu susul kana boga anjing eueuh beunah atuh nyusul kana boga anjing nafsu lain dalil eta tapi bapak bakal era ku sakadang anjing lamun dibaca ku asma Allah urang era ku anjing palebah mana erana heug dibuka san najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur lain we pan bibir ibu nu kitu teh bapak nganyerikeun batur bapak ngahina batur bapak ngaledek batur nepi kana ceulina lautan nu loba caina peakeun keur nyeuseuk kanyerina nepi ka kiamat moal pernah punah mata ibadah nu panghebatna punten alusna bacaan salat kudu dibawa kana alusna ucapan sanggeus salat aya lekoh maca Quran mah enteng teuing aya pasantrenna hayang makhorijul huruf alus aya pasantren hayang panjang pondok aya tajwid tapi ngalusan bahasa tanpa rasa tanpa hate moal bisa ya mah geuleuh atuh da aing naon lain urang mun boga metoha eta wah teu usah 2 poe moal teu nyindiran ka hayam oh eta ku bawelna eta tuh ditempotin nabi wirna ge uyuhan salakina tadi nama urang teh deuk neangan pamajikan urang dia kudu ditempat barawel kieu koream sok sieun teu usah saminggu gandeng moal teu hayamnya nuduh teh kur tet bener hayam barang lebok muki usaha tara bari urang gigireun hayam mata hayamna teh moal awet cekekan gua aing teh hirup barang jeung Allah narima keputusan Allah narima kahayang Allah jeung narima sifatna Gusti dina naon jeung eta ayatna dina naon Bismillahirrahmanirrahim eta kira-kira jauh-jauh teuing ngaji ka Al-Baqarah Ali Imran bismillah ge teu kapi gawe bi ku kudrat Allah bi ku izin Allah bi ku keagungan Allah bi ku kahayang Allah bi ku kersaning Allah dunya ieu terjadi ku iradat Allah bapak terjadi ku kahayang Allah kuring terjadi ku keinginan Allah bi caricing atuh saenggeus dunya dijieun awak dijieun sato dijieun leuweung dijieun gunung dijieun ceuk Allah teh ismi gerak cicing dina asma kami da kami nu nyieunna bi ismi caricing dina asma ari asma Allah salapan ya Rahman ya Rahim deuk nyaah deuk asih deuk belas deuk deudeuh asa kampura lembut hate sifat Allah hungkul lamun jelema lembut hate asa kampura moal mungkin aya papasea
kunaon ayeuna di dunia nepi ka kacau bogan manusia teh cicing jeung sifat Allah tapi nu cicing jeung sifat hawa nafsu bebea bener lol budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nama gejeng moal geuleuh berarti ibu mah lain nempo comro nempo leho lamun ibu geuleuh kana leho balik ibu keur leutik pan ibu mah leuwih nya tina irung nya tina ceuli geuleuh kana leho geuleuh panu dagangna ge nu didagangkeun ge comro comro digalo jeung polo kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna sabab aya warna bodas nu lainna jelema bener ge pernah salah jelema salah ge pernah bener matak tong lalajo kasalahan batur aya nilai bener nu sabenerna ha geuleuh atuh da tuh geuleuh cenah kana leho nu didagangkeun ge comro atau kumaha bijilkeun sifatnya ieu budak moal mungkin payu dagang comro da eta nongtot leho ka dieu jang emak mah lain kabita ku comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo tah boga 10.000 ngan wayana sing-sringkeun di balong emak keur parab jaer budak sebreng lehona eueuh comrona payu lantaran leungit lehona tah Rahman Rahim teh nyata eueuh sifat ngewa, eueuh geuleuh, eueuh rujit, eueuh cua. Lamun bijil ku sifat Rahman Rahim, nyaah asli jeung deudeuh, sagelo-gelona batur, sasalah-salahna batur, sabejad-bejadna batur, samaksiat-maksiatna batur. Urang teu boga hak ngewa kana doraka batur. Nya aya hak urang ngewa kana kadosa batur. Ieu mah atuh batur salah, urang ngomongkeunana, teh hidang duanana. Batur mah boga dosa ku salahna urang boga dosa ku ngomongkeunana ai gibah teh dosa ku geuning aduh salah ladarnya saha galak paduli teuing teu hararayang boga mitoha kitu hah bikeun ka camat atuh ketong ka urang mah hoream so pikir Allah boga sifat alatif pan sok wiridan MUI di jero masjid jeung umum ya latif ya latif ya latif ya latif dina bibir ya latif teh asup teu kana hate naon ya latif maha lembut Allah maha lembut urang teh henta ka Allah wahai Allah nu maha lembut lembutkeun hate abdi ulah kereng wae ulah goreng sangka wae ulah suudon wae ulah teu balik wae lembutkeun manah abdi geus wiridan teh balik ka imam salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh nah da poho kana ya latif molor wae nya salaki aing kangaosan kuat teh nyamu acan eta ya latif nepi ka teu neurakan hate eueuh ya latif aya nu di aku Allah aya nu ditembongkeun iblis asal ieu aing tuh poho sabajar kitu lain poho teu sadar aya Allah boga sifat Al-Ghaffar teh asa hampura heuh urang teh hamba Allah berarti urang ge kudu asa hampura da Allah mah maha panghampura urang ge kudu asa hampura ka saha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa eusina teh tilu teh Al-Ghaffar teh geura seuri kanu baeud geura mere kanu pedit geura nanya kanu tara maruk teh hese eta Al-Ghaffar dipraktekeun hese Allah mah maha bu sadosa-dosana ibu 50 tahun sapoe dek maot tuluy tobat sapoe tobatna 50 tahun dosana nu sapoe mupus dosa nu 50 tahun Al-Ghaffar Allah mah pengampun coba ieu boro-boro 50 tahun nyieun dosa sapoe minta hampura dendaman urang da eta dijieunna tina tan sengketa urang Al-Ghaffar teh eusina teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara ibu balik ke dieu salaki baeud kudu inget kana Al-Ghaffar seseurian hareup nu baeud salaki keur baeud akang baeud insyaallah ibu didagor termos maksud kuring seuri kanu baeud lain kudu seseurian hareupeun jelema baeud tapi maksud kuring dibalik kajahatan batur geura bales ku kahadea nanya kanu tara bubar ti dieu inget-inget bisa aya tetangga amekeun ka ibu tara nanya jam 12 ayeuna gedor trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon dieu aing geus ceramah jeung nana gerhana
Al-Gopar muka tilu kudu nanya kan utara maneh geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon Aisyah ibuna jadi rada gelo maksud nanya kan utara kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan batur geura bales ku kahade bener ya eueuh nya Al-Gopar teh urang gitu sekurang sifat sedangkan orang kudu niron sifat Allah lamun teu niron sifat Allah ari bapak deuk niron sifat saha musuh Allah adalah iblis mun teu niron sifat Allah berarti orang niron ka sifat geuleuhan rujitan cuaan ngewaan cua ngewa geuleuh rujit ngahina ngarendahkeun batur lain sifat Allah Allah mah tara ngarendahkeun darajat bapak sagoreng-gorengna bapak ku Allah ditutupan sabejat-bejatna negerhana ku Allah ditutupan satebalik-tebalikna pacamat ditutupan iwal diri jeung Allah anu apalna mata lamun urang dipuji batur kudu rada era lain urang anu alus tapi batur teu apal gorengna urang heuh betul nah ari ibu tina tadi ge betul si bararawel betul sapanjang 20 tahun ceramah asa cekarek mangihan ayeuna engke deui mah tong datang tuh kerasok tapalkeun sifat Allah teh kana Allah da urang teh hamba Allah atuh ari ngomong hamba Allah nu ditiron sifat iblis atuh meureun ngahambakeun diri ka iblis meureun bener berat ilmu kieu teh geuning Al-Gopar Allah oge boga sifat naon ari Allah ar-raja aya ar-raja teh Allah maha pemberi lamun urang hamba Allah kudu resep mere lain di ber hese wa sok naon sok sakedeung deui kembang dibaledogeun kadinya sok ku ngalalawan matak hakikat awak teh bi ku kudrat Allah iradat Allah izin Allah ismi geura cicing dina sifat-sifat Allah keur naon urang kudu cicing dina sifat Allah bi ismi Allah keur nembongkeun keagungan Allah kakara karek samat bismillah aduh jarang ngan nerangkeun kieu nya paduli teuing urang ge hungkul tuh ngan kabeh manusia ge disimpulkeun deuk ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min kabeh ge disimpulkeun mah anger Pak Bismillahirrahmanirrahim sifat ulah sifat asih ta eta rajana sifat teh nyaan asihan dedeuhan jelema nu nyaah nu asih nu deudeuh boro-boro mah kanu bener ibu ka jelema salah ge muji nu mabok sae nu judi sae nu jinah sae nu tara salat ge sae mun ieu ceramah geussan moal teh dianggap jelema sesat urang jelema ayeuna teh pan teu tamat juga langsung nyimpulkeun sesat bari teu ngarti sia teh nu mabok sae nu judi sae nu jinah ge sae nu tara salat ge naon sababna Allah jeung nabina mere berita ucapan adalah doa daripada ibu ngahujat jelema tukang mabok nyeri hateun pangih di jalan cekok ibu ditonyok goreng ibu panggih jeung tukang jinah wae hayang ka neraka amekeun ka ibu panggih di jalan ngepret saha nu rugi balik kana hadis Nabi ucapan adalah doa matak sok karetegkeun dina hate muga-muga nu mabok sing janten jalmi nu sae nu jinah sing janten jalmi nu sae anu tara salat ge sing janten jalmi nu sae doa leuwih hebat daripada ngahujat aya teu hate nu kitu ceuk urang oge Rahman Rahim teh arareeueuh kabeh tah ieu nu dihareup ieu seueur tuangeun seueur kunaon diantep geus heubeul coba eta tuangeun bikeun ka tukang beak ku si itu mah samenit kieu teh nah pan lapar itu jadi maksudna mere ilmu kanu tah geuning aduh itu anu pangbawelna kuat nyokot saung ge kuat panggedean aduh lapar meureun matak bawel teh nya aduh cangkuri leung tah ieu kuring 3 gelas pan ji 2 3 tah ieu teh panitia teh deung ngaracun urang 3 gelas dibikeun kabeh lamun diinum ngarebek beuteung
ulah dapon maneh ka ustad hiji we geus we ieu eta sok cenah kadinya keundah kop merek pan eta mah geus susu ya ayo ya naon rokona cenah moal sih yeuh aya nu teu yeuh aing mah kaduhung ngomong da kieu eta jadi ustad ngomong ulah ukur dalil tapi kudu praktek teh dibuktikeun ku bebengok budak eta kacau kahayang teh ceramah kieu teh tong ngalalarti da akhirna ladang ceramah teh miloko ka awak sorangan Pak cenah bade rokona cing teh aya disebutkeun moal apaan tadi cenah ceuk apa kudu bager kitu da si eta mah ngadalina teh arah naon ampun tong sok nyosok jero geuning urang teh can hirup jeung Allah acan mata karek salat zakat saum haji jug surga di mana namanya surga teh di Karawang Rengas Dengklok jauh keneh karena alam surga teh alam tenang tina salat tina zakat tina saum tina haji geura bawa dina alam tenang tah alam tenang di mana di dunya heula ka kana akhirat matak doana ge robana atina ting ting dembah mepak 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 ting ting dembah kudu loba latihan pan itu Senin geus eureun jadi sawer tuna sok toh menta salamet dunya menta salamet akhirat henteu menta salamet akhirat dunya heula artina surga teh jieun di dieu tang engke di akhirat Allah muruhan nama ge jeung muruhan pan urang geus nyieun di dieu tah alam surga teh alam tenang geura sok sing tarenang tina salat mawa tenang tina zakat mawa tenang tina zakat tenang harta geus dibagikeun coba lamun harta can dibagikeun rungsing teu tenang kana awak kadahar ku anak jadi baong kadahar ku pamajikan jadi salingkuh kadahar ku urang jadi panyakit kunaon atuh panyakit merajalela loba jelema beunghar cadu zakat betul bari nutara zakat teh manehna balik ai kana ngadalilan sorangan mah kitu can nisab da geus nisab ge poho deui maneh meureun aduh ampun rame nanti Karawang aya bahan moal ka dieu ya jigana Pak Ustad di dieu mah karuat mental ada mah geus pada ngeper ya mental karek kuduaan biraku kudu ngagubug solasi mah kitu menta salamet dunya menta salamet akhirat geuning dunya heula akhirat nomor 2 da akhirat mah Allah nu nyieun dunya mah urang nu boga matak pek salametkeun dunya tenangkeun di dunya akhirat ge bakal meunang ka tenang ceuk urang Sunda melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng hayang milu pangajian hayang dibahankeun Pak tewak ka ditu hayangan milu ka urang lalajoan ibu dek ngaji mah ikro teh baca Anas can datang, Al-Ikhlas can datang, Al-Falah can datang, surat At-Taubah can datang, kabeh surat can datang. Tapi Nabi di Gua Hiro ikro baca, ikro baca, ikro baca. Naon kudu dibaca bismi robika. Tu anger eta dibawa kalayan nyebut asma pangeran anjeun. Robika pangeran anjeun. Khalaq nu diciptakeun, baca nu diciptakeun, awak bapak baca. Jelema maca awakna tuluy maca Quran, maka Quran bakal dipake alat ngukur awakna. Jelema maca Quran teu bisa maca awakna, maka Quran bakal dipake maca kagorengan batur. Da teu sadar Quran teu kateleg ku awak urang.
Cek kolot Sunda ngaji diri mariksa Allah. Bener ya Bu? Sok maca awak ibu. Lain kudu maca kagorengan batur wae atuh. Baca aya awak bapa nu saha da lain nu bapa. Asli pan aya sifat Allah 20-nya. Wujud ki dembah empat tunting 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 dembah saking ku sumangat kuring keur nerangkeun awak bapa lain nu bapa nu aya dina bapa ge lain nu bapa matak innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah deuk ditulangkeun deui ka Gusti Bapak boga panon keur orok tapi can nempo boga ceuli can ngadenge boga bibir can ngomong boga sirah can boga akal boga sirah can boga ilmu boga hate can aya kahayang orok karana tah nalika jelema keur kitu yuladu alal fitrah suci jiwana panon can nempo tara neuleuk kagorengan batur suci ceuli tara ngadenge kagorengan batur suci sok orok sok ngagosip eta nu sok atuh nu disebut yuladu alal fitrah dalam keadaan suci begitu teh eta orok boga panon teu nempo boga ceuli tara ngadenge boga bibir tara ngomongkeun boga otak can boga ilmu boga hate can boga kahaya yuladu alal fitrah matak cek ilmu kolot geura maot memeh maut artina boga panon pereumkeun kana kagoreng patutan batur bentakeun kana kagorengan sorangan sehingga panon moal nuduh anu jauh moal nyawang anu anggang salah ngabatur kadang-kadang modalna mah kasalahan di wah kurang kana sorangan geus betul deui panon panempona panempo basoro pangdenge sam'a na akal dina sirah ilmu na bibir kalam na hate irodat kahayang tah tinggal hayat ai hayat teh hirup di mana hirup mun panempo dina panon pangdenge na ceuli kalam na bibir ilmu na sirah kahayang na hate ari hirup di mana hirup deuk wawuh ka Allah kumaha geuning urang teu teu wawuh kana awak sorangan ge hirup wae nepi ka bingung di mana tempatna ngaji nu kieu mah cik urang ge jarang aduli matak mau luhur-luhur teuing urang ngaji awak we panempo na panon pangdenge na ceuli pangucap na bibir ilmu na sirah kahayang na hate tinggal hirup di mana hirup hirup teh dinu hirup nya tapi geuning bapak geus hirup sok paeh geus tong kemana karep deuk wawuh ka Allah kumaha sadegan urang neangan hirup nepi ka lieur bapak hirup ibu hirup kuring hirup heuh di mana hirup jawabanana sok ibu silih pas ngareup-sareup bekem paeh matak rata-rata anu maot ieu di ka dieu ke wah euy camat geus tuluy nah nyebutkeun geus tuluy geus eueuh napasan matak hirup teh dina napas matak urang perlu diajar torekat ai torekat teh keur mengenal diri jeung Allahna tah maka orang torekat mah napasna adalah dzikir napasna teh dzikir lain hatena kieu ya subhanallah alhamdulillah Allah lain eta mah latihan riado jadi lamun bapak zikir subhanallah alhamdulillah eta mah riado keur latihan da aya zikir dina napas mah geus teu katempo kunyem ngan tara ngagorengkeun batur tara ngahina batur tara ngalengkah salah hate suci tara ngewa sanajan bejana batur tara ngewa kana dosa batur tah zikir geus ngawujud dina awak
disebut weh dzikir secara sir ayana dina rasa mata rasa ieu teh kudu pinuh ku sifat dzikir ka Gusti teuing merek eta duaan asa kurang percaya dzikirna ieu kan anyau teu kudu bebeja ka urang dari malaikat rek nyatet eta mari dzikir heug teu ge kumaha ibu we nah umat Islam kudu cicing dina zikir wala tamutunna illa wa antum muslimun ulah maot manane kecuali keur kaayaan pasrah sumrah zikir teh artina teh masrahkeun sabeuleug geunjeurna narido mun ibu keur ngomongkeun batur tuluy maot teu kabayang keur judang jeding cabut nyawana maot balik ke akhirat tanya ku malaikat man rebuka naon maneh mau ditonjok langsung ke malaikat coba lamun keur dzikir maot keur dzikir Allah maot man rebuka Allahu akbar sadar ieu malaikat nu nanya sabab dzikir urang geus antol jeung diri tapi lamun keur ngomongkeun batur omong keur kikieuan mata kasalaki soak dibere duit gede ka karat nuhun diberi duit leutik ben bahkan naon sakieu jantung datang keur kikieuan maut aduh ditanya ku malaikat man rebuka malahan di dunyana ge awewe loba kieu kasalaki mah di dunyana maut ge hese ngileb bah geus dikieukeun teh ketak ku lebe kieu deui we si eta mah untung pacamat pinter da setengah kiai nyokot 5.000 teuneun dina katu kieu sorangan tapi bapak oge ulah ngeunah-ngeunah teuing yang sadikeun ibu-ibu da bapak oge geus boga pamajikan jaga panon ulah sok tumpat tempo ka awewe sejen lamun bapak teu eureun geus boga pamajikan tapi panon TBN beuki neuleu ka awewe sejen teh kieu we na teu keung bapak maot hese ngiceuk pan ngaran maot mah kieu mimitina da dicabut nyawa teh pantihanap tina inung suku naik kana bitis kana pingping tina pingping tanang baga kana patuangan kana dada tina dada kana tikoro matak dipaut teh hanap set kieu tanu maot ngaburilang tungku ku lebe innalillahi wa inna ilaihi rajiun beureum kieu ngan ku sabab bapak mah dosana loba tumpat tobat saja dikieu sabelah dulu ya kieu Heuting mata wala tamutuna illa wa antum muslimun teh eta gunana teh ulah maot dalam keadaan teu inget ka Gusti berat mata pek bapak deuk tatajong tetejeh tunggal teungeul ge pek tong eureun sing nepi ka gobug modar keur kitu nah angge siksaan mah gegenir moal ka mana hiukna ya bu ibu tah deuk popolotot ka salaki pek ngan alon mah nyaah ka ibu matak ciptakeun panyakit nyeri panon eta teh ngarah teh popolotot wae matak ka ibu-ibu nu sok popolotot hayang teh jadi panon isuk pan jelema nu nyeri panon molotot teh hese tanu paling paur bapak biwir nyarekan pemajikan leungeun tutunjuk suku tujang tajong kana termos sabar ibu boga bebengok salaki kitu sing sabar keun engke ku Allah nu bakal dieureunkeunana dieureunkeun ku ustad ngamuk ka ustad dieureunkeun ku kiai nyebut fanatik dieureunkeun ku RT diontrok RT kumaha aing we RT egois eureunkeun ku Allah moal bisa protes biwir nyarekan pemajikan bengok kalau bengok sok nyarekan leungeun tutunjuk wae ka pamajikan ditilepkeun ku Allah kempreng tinggal cokor suku tujah tejeh tujang tajong cabut tanagana aduh urang ge meragakeun kieu keprok ai kana ngaledekna mah da kitu paingan poe ayeuna loba panyakit anu aneh paingan poe ayeuna loba panyakit anu teu jelas datangna kadoliman urang geus terlalu
belum apa penyakit ukur samet batuk ku cecenet cager akhirnya makanya batuk 80 hari TBC ongkoh palieur ku dokter pan di bewarakeun teu kenging suur ngarokok eureun ngarokok bangkrut pabrik atuh keur mah eta teh Indonesia teh hese gawe otak arudud deh kadinya sodaqoh keur karyawan pabrik rokok nah pacamat teu udud tah pacamat mah eureun udud teu sodaqoh teh otak anu loba sodaqoh ka pabrik rokok mah nu miskin udud we haben tah eta bapak teh udud deh pas aku macet dokter pan udud teh menyebabkan penyakit paru-paru kamu henteu rupa-rupa aduh hah naon dosana salah teh naon cing sok ngomong nu bener sing sok dek curhat mah ka mameh dedeh ulah ka urang ampunnya pak dipikir-pikir da Allah mah tak iya dunya makanya aya gempa aya baheula urang keur leutik atau bapak keur leutik gempa samenang ayeuna teh henteu aya baheula banjir eueuh aya gunung kitu aya Galunggung 82 tuh karek ohnya aya nepi ka longsor jika aya nepi ka 7 kilo geratanya lain musibah teh lain bencana alam eueuh alam mere bencana eueuh tanpa izin Allah kunaon atuh alam mere bencana penyebabna teh loba hiji budak geus goreng patut kapolotna dua tong kesiniran pamajikan geus goreng patut ka salakina katilu nu beunghar geus mung perhatikeun nu miskinna kaopat para ustad ukur capetan dina nyarita ari gawena eueuh kalima para pejabat anu prinsipna dina dirina loba ngajahat loba janji eueuh bukti loba waos nyorosos tanpa buktos janji demi rakyat si horeng garade wadul paribasa demi rakyat insyaallah bosan aing mah kadang tidak teh sia teh paribasa rakyat teh jadi tangelan lamun abdi jadi insyaallah kata insyaallah kuat jigalala peuteui ya insyaallah abdi mah insyaallah mun jadi bade mensejahterakan rakyat nanya rakyat nu mana nu sejahtera bebengok sia nu sejahtera manehna mah rapatna ge di hotel neakeun anggaran ge nepi ka puluhan juta coba bikeun ka rakyat cenah dahar sadia padahal mau jadi pejabat tanpa rakyat jara di pejabat eueuh rakyat jarek mimpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat bari ngomong kita keung awas ya usaha di portal ku pejabat tonyok ku aing tapi pan memang bener mau jadi pejabat tanpa rakyat bener tuh jara di pejabat karena leungeun rakyat kuring ngomong atas dasar undang-undang kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ulah ukur ditulis hungkul atau undang-undang tapi gawe oi lain habuan dipake miskin anak terlantar dipelihara orang negara geuning loba keneh pake miskin teu sakola wow teu katempoeun matak cek urang Karawang mana yang ngan pamimpin teh boga panonnya boga ceuli panon keur nempo ceuli keur ngadenge da aya mah loba atuh pejabat anu teu gablek ceuli tara ngadenge kana kasusah rakyat tara ngadenge keluh kesah rakyat tara ngadenge jerit socek rakyat tara ngadenge capena rakyat tara ngadenge laparna rakyat bare rakyat kudu bayar pajak ari jalan ala lancur jika nama yang lebih dipake deh baik udah mau burung hiru tapi dah abdi mah harapan bapak aing ge ceramah kieu harapan Om Jen kieu harapan Bupati Karawang kieu harapan Bupati Bandung Kang DS Dadang Sudirana kieu kieu nah da teu mandang jabatan harapan Allah mah sarua we
Nu beunghar kadang-kadang miskin, nu miskin mah beunghar. Geus lieur deui. Nu beunghar miskin, nu miskin mah beunghar. Nu miskin boga duit 10.000 nyumbang kana rajaban 5.000 alus. Boga duit 10.000 disumbangkeun 5.000 satengahna harta dikorbankeun. Coba nu beunghar boga 100 juta, ridho teu nyumbang 50 juta. Cek aing oge. Nu beunghar mere 1 juta kuat diugung-ugung disanyung-sanyung. Ngahaturkeun ribu nuhun kasih abah anu parantos bayar mere 1 juta. 1 juta teh hareupeun alma leutik sabab bogaeunana 100 juta gede kan 5.000 da boganangan 10.000. Mata penghargaan jelema lain karena harta, lain karena pangkat, lain karena jabatan, karena hati nu bener. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur. Kajian bukna gondrong daripada jasna mahal, gasina mahal, sapatu alus, jabatan luhur, tapi mau duit negara, bangsat mah bangsat we atuh oi alus. Yo, ibu nu ngomong na maru kesieun urang yo. Mata kuring mah Bapak Prabowo jadi presiden, pada Deddy Mulyadi jadi gubernur, terus Bupati Karawang, punten Pak Presiden, lamun teu sanggup meresan korupsi, pada Deddy Mulyadi teu sanggup meresan korupsi, Bupati Karawang teu sanggup meresan korupsi, mundur. Ku ieu ganti. Ku urang manu korupsi sapoe beak. Nah iya we deui angkat algojo langsung. Iya bapak-bapak yang ibu-ibu urang jadi presiden, bapak wayana kudu siap jadi algojo. Nu maling duit negara deuk dibikeun ka bapak, tempo nu maling domba rajet beungeutna, diduruk awakna, dipaehan ku rakyatna. Ayeuna mah urang bawa nu korupsi kana hukum rakyat, deuk dikumaha Bu? Deuk dikadek, sok Bu ngomong, sieun urang ye. Sok deuk dikumaha nu korupsi Bu? Deuk dibeuleum podaran, sok sing greget sok Bu deuk dikumaha? Taranjangan, harapkeun ka buaya. Bu ngomong, tong jiga nu sieun kitu sok ngomong. Nah, da nagara teh nu urang kitu sok deuk dikumaha lah nu korupsi. Deuk dicacak bener Mang, deuk dicacak bener alus. Sok deuk diduru, dicacak, dipalidkeun, deuk ngomong. Hah? Di deeng. Deeng teh naon? Kela abdi Bandung ye. Ayo Bandung teu ngarti bahasa Karawang, deeng naon deeng? Deeng. Oh deeng teh di Kamingguli. Bahasa anyar. Teu nyangka di Karawang aya bahasa deeng. Atuh urang ke isuk teh pidato di Bandung. Bapak-bapak, hayu urang ngadeeng. Jadi artinya teh Kamingguli. Kade nu balik ye. Coba Pak Camat maruk teu sieun hukuman rakyat, nu maling hayam rajet, nu maling motor beak, nu maling domba ludes, nu korupsi tersenyum indah depan kamera, gereget rakyat itu sebenarnya. Mata Prabowo, Pak Deddy, Bupati Karawang kira-kira teu sanggup meresan korupsi, bikeun ka dieu. Ku aing disantet menjalok kitu mah. Amanah negara lamun eueuh bangsat-bangsat duit negara, bener Bu? Mana nama batuk seeutik berobat ke Singapura, coba rakyat boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit, bari basa eueuh ruangan. Nah ka mana atuh ruangan? Abon jelema nu sangsara nu datangna nya oi. Nepi ka rumah sakit ditolak atuh balik paeh di jalan, na teu ngarasa doraka, pejabat rada gelo kitu. Tuh Pak Camat si itu tuh. Tewak pusat Satpol PP itu. Kubur cenah korupsi itu, kubur cenah hirup-hirup. Inilah hukum rakyat, saking ku greget, saking ku mung nempok keadilan, saking ku teu adil, inilah hukum rakyat yang terjadi. Bener? Mata cekuring Prabowo teu sanggup, Pak Deddy Bapak aing teu sanggup, Bupati Karawang teu sanggup. Mono ka dieu teh. Iya, tadi diangkat jadi algojo namanya. Aduh, wani. Kada aya bobotoh, nah lain tiba heula ngomong kitu teh atuh. Wani nya, nu maling hayam deuk boga, nu korupsi cara dicing gitu. Wani emang nyata.
nepi ka sieun-sieun teuing eta ngahukum nu korupsi loba pertimbangan gesidik negara triliunan beakna gesidik negara miliaran rakyat mah hampura Pak nyokot kai ti leuleung ukur sateuk-teuk keur saung keur imah bebengok si itu mah saleuweung nepi ka hektaran monyet sia. Tapi pan orang tuh ngomong inisial, orang ngomong lagi si itu nya saha tuh kesiniran teh. Jadi lamun isuk anu ka dieu, oh ka aing kok berarti bebongok sia nu kitu. Matakna ngomong teh kudu nyumput dina bahasa pan kolot bae masih dadap si waru si kadunya. Ai si dadap mah saha? Si kadu mah saha? Pan kuring ngomong si itu. Ai si itu tuluy datang ka dieu ka aing berarti sia, da urang ngomong si itu. Ai si itu mah gaib teuing saha. Ngalamun aja mah kasiniran bebongok sia kitu teh. Jadi orang mah moal beunang ku undang-undang ITE da si itu ngomong. Oh, ada si itu urang. Matak ieu rajaban penting keur bapak keur ibu. Judul lagi Meeling. Meeling Isra. Unggal tahun teh Meeling. Haban aja lu Meeling Isra Mi'raj. Meeling Isra Mi'raj. Haban Meeling tapi nah teh eling-eling. Lamun judul Meeling artina kudu asup kana ranah eling. Eling subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ari subhana teh maha suci Allah bersihkeun hate naha deuk narima pelajaran nu moal kahontal ku akal nu moal beri ka pangarti bab Isra Mi'raj nu moal kahontal ku akal. Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditanya ku batur sabaraha poe sapoe Abu Lahab langsung mencut onta di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ternyata 2 bulan ku Abu Lahab cek Nabi sapoe sapeting kahontal ku akal tuh. Ibaratna gerhana teh Cimaung ibu nanya cep dupi ka dieu sabaraha jam naon ibu 10 menit percaya moal. Oh ibarat kitu agama lain akal-akalan tapi agama tentang keyakinan. Matak subhana maha suci Allah bersihkeun hate deuk narima pelajaran moal kahontal ku akal. Bener? Isra berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge ayeuna Meeling Isra Mi'raj. Nah ari urang teu lempang-lempang atuh. Lempang urang ge Pak. Nabi Muhammad berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge kudu berjalan. Di mana berjalanna? Tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina kadul jadi daek, tina pendit jadi bager, tina goreng ka salaki jadi hebat ka salaki. Inilah makna Isra ukur urang sebenarnya. Mata engke masjid subuh bakal pinuh apan berjalan kadul jadi daraek. Lamun engke masjid beuki Allah ari ieu naon? Ukur sebatas seremonial rakyat yang kita udunan sound system tagogen panggung dijieun ngarana datangkeun tuluy amplopan balik isuk ditanya di mana penting rajaban sanu ceramah mana gerhana kumaha kitu we rame geus nepi ka eueuh balik nya cik urang we Karawang teh panas. Wios kan kagok teh. Kagok balik ke dia paling tutung aing mah. Halo. Buat asa ngabedug macul ceramah di Karawang euy. Pak. Wios kan pohoeun. Teu naon atuh da panasna Karawang, panas-panasna Karawang moal aya nu leuwih panas. Ganeng atuh. Panasna Karawang moal aya nu leuwih panas nalika urang bobogohan jeung si eta ari endingna dikawin batur walah harudang. Jadi lebih hade panas ku suhu daripada panas hate. Pengalaman nyaho. Tapi panasna Karawang teu sabaraha eta tah panasna mun urang bobogohan tapi endingna dikawin batur. Jadi aku hanya menjaga jodohmu. Abot jenderal sok Isra itu berjalan urang mah di mana berjalanna tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jadi alus tina tepati jadi pati tina tara jadi osok tina bodoh jadi nyaho mata lamun bener ieu Isra Mi'raj isuk aya MUI isuk aya ustad ceramah nu hadir kudu tetep sakieu
Ai nu korupsi deuk diduru. Ari manehna eta kitu keneh. Saruan. Sok berjalan. Mi'raj. Aya mi'raj teh naik. Ka mana Nabi naikna? Ka Sidratul Muntaha. Ayeuna urang Isra Mi'raj eling, kudu eling. Urang ge kudu naik naon? Naik darajat. Ya rafa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Taikeun iman, taikeun ilmu, darajatna. Sing naik darajat teh deuk teu naik darajat kumaha nu bodoh jadi pinter naik darajat ku pinterna nu kedul jadi daek naik darajat ku daekna nu salah jadi bener naik darajat ku benerna nu goreng jadi alus naik darajat ku alusna mi'raj tah poe ayeuna Isra. Tapi Imam Syafi'i, Hambali, Maliki ceurik datang bulan Rajab teh ceurik lain ieu mah beberep teukan. Kunaon imam nu opat ceurik sabab Allah nempokeun siksaan ka Nabi Muhammad bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Bapak gimana maca sejarah Isra Mi'raj? Allah nempokeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Di antarana siksaan nu kahiji nu katempo ku Nabi Muhammad aya jelema anu teukan bletah sorangan, ngaguntingan bibir sorangan, nepi ka nabi yang keruk tungkul. Ya malaikat, saha eta umat anjeun ya Rasul? Nu kumaha? Nu di alam dunyana capetang dina agama tapi kalakuan anggang dina agama. Saha Bu? Sok ngomong. Sok. Negtekan ledah sorangan, ngaguntingan bibir sorangan. Nabi nanya ke malaikat, saha eta umat anjeun ya Rasul? Nu kumaha? Nu capetang nyaritakeun agama tapi kahirupan anggang tina agama. Nitah tahajud kabatur dina hee saha? Sok teu wani. Da sieun dibantai. Hiji tareuwas keur ieu, keur ustad teh capetang dina agama mah. Praktek mah walau dua, tapi udah ibunya pakancam, kalem. Dua, ku Allah ditempukeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Siksaan naon eta? Diteuleumkeun dina lautan darah, hanyirna bebeakan, bauna bebeakan, ongkek getih, teu bisa naik ka darat. Tuluy dikeleh-keleh. Saha eta? Malaikat ngajawab, umat anjeun Muhammad. Nu kumaha? Anu nulungan batur tapi nyekek beheung. Nulungan batur tapi nyekek beheung. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak kumaha disadiakeun 10 juta ngan wayahna geulis tina sabulan kudu jadi 11 juta lamun sataun jadi 22 juta kabayang teh jelema sangsara nyasat ku butuh 3 tahun teu kabayar imah beak sawah beak nu kitu ngaranna rentenir. Ibu mah kana rentenir teu beuki ai kana Bang Emok sarwana. Orang ge nyaho da bikeun kakak jeung KTP tuluy limaan ngariung nangtung aku bersumpah dan berjanji maka jeung aya janji nasabah geuning nya aku bersumpah dan berjanji tina limaan hiji teu kabayar nu opat kok katetengan kudu nutupan nu hiji nahanana gerahna apa pernah nginyeuk sarua apa eta kadahar ku anak jadi baong, kadahar ku pemajikan moal manfaat, kadahar ku bapak jadi penyakit, matak mun urang ngadukung riba, punten 10 golongan nu ceuk Allah moal barokah milikna. Saha nu nyatet, nu nginyeum, nu mere. Bener? Areureun. Lain. Sa Jawa Barat ayeuna geus hampir 50% kana bang babengok eta. Tapi ibu ge jawab ge ibu. Urang oge moal nginjem ka Bang Emok lamun tatangana bager mah da eta nu beunghar atuh diinjeuman nyebutkeun eueuh nu bager iwati Bang eta araremok geuning duaan kaluhur make baju bodas kahandap hideung bawa motor beat kana ganggang bager sia eta mah ibu ngeclok ka tetangga beunghar paribasa eueuh ngeclok ka ustad paribasa eueuh ngeclok ka kades paribasa eueuh ngeclok ka jamaah paribasa eueuh kabeh pedit sedengkeun dahar kudu eueuh deui judul iwati si eta nu pangeclokan. Jadi kuring ge teu bisa nyalahkeun ibu nu salah teh awak kuring bongan kuring kurang bageut nya anger nu salah lain baturi termasuk ayeuna pelacur lain salah pelacur salah bapak asli abdi mah mun beres pengajian sok turun ning rokna teh paronok cari sing hanapeun tanggal caringin nya kaluhur yeuh kan si bujal kaciri bujur monoyok nya banyak kitu teh nya tuh ungeuk da meureun osok sarua nyaho urang
turun tina mobil cing teh sabaraha we kieu 7,5 cenah om pan karek datang ke tina mobil juki om check in om juki tuh gini ya cing teh moal tempo banget abdi mah ustad Allah cenah ustad ukur viral dipoto cenah om ontong nah rok kono budak keukeus cenah abdi teh hoyong dipoto kayak atuh cing teh urang neangan baligo partai aya partai Demokrat hareup disoekeun ku urang bisi dia aya pengurus partai Demokrat baligona eueuh sapotong ku abdi harita dipeke rok si eta kahandap biru kaluhur koneng da partai Golkar cenah aya tiungna taplak meja daro we dipoto da supaya beunang hatena teh apa cing teh sabaraha we kieu 7,5 2,5 ka mana penginapan 500 keur abdi cing teh ieu mangan boga 100 salawe engke geus salat subuh cing teh aya 7,5 di mana di penginapan hari 100 salawe di kebon buncis abdi manungguan we nepi ka subuhna ngong we adan deuk we salat heula kumuy teh geus bucis siap cenah tong lila kaburu beurang cing teh di mana kebon buncis aya saung 2 meter pasagi tadi dinya abdi ngawangkong teh cicing tong sok mana karep pikiran teh gek radio buru lain baburu-buru tah cing teh duit 100 salawe ngan ieu mah sakadar hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu Lajug ceurik atuh ditanya gitu. Ceurik. Kunaon bet gawe di nu kieu? Ceurik. Lamun jelema ditanya tuluy ceurik berarti boga beban. Bapak nanya ka pamajikan kunaon mama teu bisa ngomong. Nyurulung we boga beban anu teu bisa diomongkeun. Ai kuring pan kerja di mahasiswa meneliti. Sing teu boga yeung bapak tos teu aya geus kapanggih teh beban. Yeung bapak geus eueuh berarti yatim. Sing teu boga salaki gaduh urang mana Karawang. Iya teh fotona teh aya dibawa mata tadi kikieuan teh neangan bapak-bapak nu kumisna ipis ya. Da ditempuhan teh kumisna teh rada ipis, cing teh boga salaki urang Karawang. Nah atuh cing teh pakejeng digawe di nu kieu kan boga salaki ninggalkeun kabur da beureun abdi mah rumasa jelema sangsara eueuh indung eueuh bapa budak sadua-dua hirup sangsara bareng teu kuat kabur cing teh ini ka KUA boro-boro ini ka KUA keur cerai ge eueuh jadi abdi janda bodong nyaah teuing cing teh atuh aing ngaran janda bodong teu boga kakak cing teh meunang bantuan ti pamarentah boro-boro da kakana ge eueuh tuh hiji salaki eueuh urang Karawang boga anak sadua-dua timbul deui pertanyaan cing teh ari di ditu aya camat aya cing teh apaleun neng yatim piatu kuningan boga anak dua apaleun boga salaki kabur apaleun neng teu boga dulur apaleun cing teh Pak Camat sok barang bere kan neng da eta mah Pak Camat sasangkon sia eta ngomongna yah cenah waradul wungkul gitu hampura Pak Camat lain cek urang cek si itu urang cing teh di ditu aya kades aya sok cing teh barang bere yah sarwana jeung dununganana teu carakeun hayang dicoblos segala diolok geus jadi mah wadul hampura des lain cek urang cek si itu urang cing teh aya di ditu ustad kababar kabeh aya ustad aya sok cing teh barang berepan sidik nang yatim piatu bari boga anak sadua-dua salaki kabur komo ustad ukur ngawaduk kungkul ngadongeng infak jakat wararadu cenah ustad oge hampura tantong amak ceuk itu urang oge ngan ieu mah rumah sakeun ku sarare cing teh aya jamaah pangajian di ditu panglobana di tanah jamaah pangajian sok cing teh barang bere kaneng pangajian teh abdi ukur palus-alus tiung hade-hade baju cenah nah kana bareng bere mah kacaduna sok bu rumah sakeun sok ternyata komplek masalahna paingan si eta jadi nu kitu lantaran urang teu jadi solusi ka maneh coba lamun Pak Camat mere kades mere abdi mere ustad di dieu mere jamaah mere moal mungkin digawe di nu kitu kajamin hirupna bener cing teh eureun ngatu gawe di nu kieu teh nah cenah da urang ge nyaho naon dalil naon wala taqrabu zina ngagebeg eta kuring zaman ayeuna mah 2002 genep bondon teh pinter ngadalil cing teh geuning eta bisa ngadalil wala taqrabu zina bisa da siang mah abdi ngaos ngan wengi abdi teh kieu teh kade PMUI bisi jamaah PMUI kuat ngagebeg eta kuring tuh heuh cing teh eureun ge atuh gawe mangga cenah abdi eureun cing teh naon syaratna asa deuk jihadnya urang wah berhasil cing teh euy urang dakwah teh eureun sia teh cing teh bade eureun
siap cenah eureun naon syaratna tikah abdi ku aa teu sudi jeung ibu wae emung urang mah kumaha jeung itu tamatap mempeng di dieu aya bapak-bapak abdi teu nawaran ka bapak bilih bade insya Allah bapak nyalametkeun itu ngan pamajikan bapak disangsarakeun ku bapak jadi urang mah soyeh jadi ka itu jadi pahlawan di imah pamajikan disangsarakeun bade Pak Kades atuh sugan eueuh deui solusi da itu lamun dikawin ku urang dijamin kahirupanna moal mungkin jadi pelacur nah imahna beuteuh bajuna peugeuh sagala aya sagala nyapak urang nu resikuan moal mungkin jadi nu kitu matak tong nuduh si eta pinarakaeun balik deui ka urang narakana ya bisi akang atuh bade ayeuna keneh dianteur mas kawin ti dieu yeuh nah setengahna amplop ti dieu urang bikeun ke mas kawin ternyata urang teu sanggup matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang anggap kesalahan terbesar aya na awak bener aing mah dieu sok mi'raj atuh naikkeun derajat urang teh kunaon ku iman jeung ku ilmu tah nepi Nabi Muhammad teh ka Sidratul Muntaha tah saenggeus kitu ku Allah diberitakeun katempo teu ku anjeun siksaan nu bakal terjadi ka umat anjeun kantenan katinggal pisan keung nepi ka Nabi teh sujud moal cengkat samemeh Allah mere pengampunan ka umatna tah di dinya terjadi syafaat Kangjeng jadi urang salamet bapak salamet kuing salamet teh lain ku salat lain ku zakat tapi ku syafaatna Nabi Muhammad ngan saban-saban jelema nu hayang menang syafaatna Nabi gara cicing dina parentahna heueuh salat zakat saum haji cicing di dinya heuh nyata mama salat teh husu bae ibu minimal tangkal ge henteu kembangan tangkal ge henteu buahan kan minimal eta tangkal ulah dirabut minimal tangkal eueuh buahan minimal iuh urang salat teu bisa husu urang salat gagal wae tong eureun tina salat minimal tangkal ge eueuh buahan tapi iuh hartos tong areureun sok kajeut ibu bawel calemeng wios tuluykeun we cahaya eureun mah geus salat teh kuat janeng aing mah ka salakil batur mau sholat manehna mah hees keneh gitu atuh bae pek sholat tah maka saur Allah teh sholat teh alat naon alat keur ngahapus dosa-dosa umatna Kangjeng Nabi Muhammad sajan urang maksiat kajen urang duraka kajen urang berdosa punten sholat mah ulah nepi ka ditinggalkeun nah panggede-gedena kamaksiatan lain mabok lain judi lain zina tapi jelema panggede-gedena maksiat nalika jalma geus wani ninggalkeun ibadah salat panggedena kamaksiatan teh eta asli eta kurang masuk heureuy kitu nya jeung jalma anu sok minuman AO arak whisky donal abdi mah tara amal nyaah kanu kitu hiji waktu ka ulema ngamplang we keur gituan nah jiganya karena ngaledekna iya tuh pantes ayo langsung we ka hareup cing teh euy wayahna geura balik jug nyorongot naon cenah ieu mah Ustad Nana cing teh ieu Nana gerhana teh naon cenah nitah tobat ka aing henteu cing tobat mah kumaha maneh ngan ulah ngaganggu nu hajat ieu teh meunang modal komunyeun kaonaran kumaha lamun ditewak ku hancip nah da teu keungeun ku hancip mana hancipna ku aing didodet cing teh ulah kitu diolo we tah cing teh duit 100 rokok 2 bungkus hayang kopi alah ka ieu cenah Ustad bener ngolo ka aing mere duit heuh cing teh tah duit urang balik cing teh yuk ayo balik teh jauh Pak cing teh anu urang ka masjid heula nya urang nungguan salat syah cenah nitah tobat ke heula cenah tah tobat lain cenah nitah tobat urang cicing we di masjid ieu pira ge tong salat cicing we wungkul ai kitu mah kaharti cicing we di masjid jam 10 beurang ari HP-na teh disada duk pan kitu merek Nokia bareta mah eueuh nada dering balik baheula mah kitu jiga dulag kajeun keur mabok sirana mah inget kana adan disangkana dulag ragamang kana mik adan jam 10
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rewas pak, nama kejeng rewas. Lohor jam 12, ya jam 10 ada. Ai kuring terkontrol saking ku amak. Babal cing adan lohor jam 12 lain jam 10. Babal asup kana mik. Kadengieun ku umum. Kades, camat, MUI, daratan, rakyat ngabri. Wah, gebeg wah cing teh ieu mah nulungan anjing kadempet. Gara-gara maneh cing kitu aing mah dikontrol ka masjid. Kalem cenatan kira-kira didinya epis burih eueuh kawani ku di dieu ku aing camat didodet. Hampura camat lain cek urang. Cek itu deui. Nah cing teh sieun maneh ku kades lah cenah kades ku aing diletak. Urang mah cicingna dijuru teh sieun. Dorwe rakyat daratan saha cenah bieu nu adan make bebelan penistaan agama. Juk kitu cek rakyat. Si ieu pinter Pak. Garelot. Juk kitu we. Teu mimiti camat kades nepi ka warga nu datang ka masjid ieu garelot. Beuki keuk atuh aing buat hayang nonyok ka si eta da. Gara-gara nulungan si eta. Aing maneh sih make nyebut nu gelo. Rek teu gelo kumaha ari urang adan aya bebelan ka masjid cenah ari DKM adan alus ongeng-ongengan eueuh ka masjid dipikir-pikir bener tapi raku masjid hayang pinuh kudu adan make bebel bener ya abdi jadi rada ngadukung cing teh hade maneh pinter tarung dewek cenah mabok puguh nu diinum arak whisky Donald brandy heroin morfin ganja napja tuh nu di luhur mah cenah aya marabok tapi teu nginum geus ngahulang deui abdi nah cing si eta mah jeung ngomongkeun mabok tapi teu nginum mabok kakawasaan jeung jabatan belaan rakyat jadi talenan keur belaan kepentingan sorangan nu kitu teh marabok cenah euy tuh nya keprok cek urang nyaho dipikir-pikir bener oge mata kade urang ge kade ulah mabok lain mabok minuman keras lain mabok arak whisky Donald jeung brandy tapi mabok ku kapanatikan ego sorangan sehingga dulur jeung dulur ge sok jadi batur ladang ngarajaban adalah salat jadi ladang rajaban ieu teh salat sanajan maksiat sanajan bodoh sanajan boloho sanajan loba salah punten salat mah ulah nepi ka eureun sabab jalma nu wani ninggalkeun salat adalah kamaksiatan paling badan geus sana capek naik jam 10 anu jam 12 geus 2 jam amit-amit sih kan ibu hayang nepi ka jam soraha hayang besok Pak Bu cirian ibu itu nu mega sapana hayang nepi ka subuh moal dicarek sok kan nagok nepi ka subuh urang mah Pak urang baralik we keun antep cenah nepi ka subuh paling anu ceramahna bangkong buat sombong hayang nepi ka subuh pek tong dicarek pek we Bu sok nepi ka subuh nagok ke dirinya urang mah urang balik Pak Camat enjing depan poe Rebo nya Rebo geus poho waktu geus poho urang kana poe mun kana duit tara poho abdi ge enjing bade damel ibu ge bade damel tong hayang nepi ka subuh-subuh teuing ai pangajian hayang nepi ka subuh ai salat subuh kabarerangan asara dagel da intina tina rajaban mah tong nuding batur tong jalakeun batur keukeuh kasalahan aya di awak urang dek ngeusan masih kene betul-betulan gitu ibu sing sarehat ibu Paranyang Yuswa parak milik deket rizki anggang balayu Allahumma barik lana
HD sorana lah Abong Karawang boga lilis lilis Karlina